Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Masih nyarioskeun pelet Maerot ieu karya Mang Nyarira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Well, lain teh koheul kasih dadun kamari. Nah, ku pelontong-pelontong teuing nya eta hayang bebeb uing dicokot padahal mah beungeutna ge kasepan keneh aing deuleu. Asep aing teh da kumaha deui nya tu ieu teh. Meureun lain jodona meureun aya maneh dewek bogoh pisan ieu teh. Manya we atuh maneh teh embung mah kumaha wae atuh ngaranna ge jodoh yeuh. Ulah sok kitu wae tapi yeuh dewek teh Ming. Naon kitu ngadenge cenah mah Maerot jago pelet awewe pantar kumaha oge yeuh beunang deuleu beunang asal siap nyukupkeun syaratna ceuk si Kiwil sabari ngareret kituna ka si Aming. Ih bener-bener Maerot nya Maerot orang mana orang mana wae atuh Ming bisi erek hayu atuh ku urang wang kaditu dianter. Hayu deuleu urang mah hayang ka hayang ka Maerot deuleu. Ngeunah jigana teh lumayan si Salwa menimpepel gitu. Gitu cek si Aming harita. Nya we si Kiwil jeung si Aming arindit ka Maerot harita pas nepi aya naon jang lalatang ka dieu teh ceuk Maerot kituna sabari dongko. Punten ini kuring teh duh. Iya maksudna teh batur kuring ieu teh cenah bogoheun ka Neng Salwa. Tapi Neng Salwa teh kumaha nya kalaka milih batur nih. Kumaha mun eta atuh nih sugan wae gitu Neng Salwa teh bisa kababaturan kuring. Gampang eta mah, gampang masalah nu kitu mah. Jadi kieu yeuh ujang. Syaratna teh kudu mawa hayam bodasnya enjeng dogna. Jadi mah kudu nyandak nog hayam ieu teh mah. Bener. Siap mah. Siap atuh ari kitu mah. Ih, teh heula sia teh. Ulah sok anyahoanannya kudu bener bawana. Tata hese teh hese. Jadi kudu kumaha tuh nini ieu teh. Ih, hari maneh yeuh. Kudu bener syarat-syaratna ulah sok kadu wae. Ayamna kudu menang meuli-nya ulah menang madog. Dengekeun tah. Aming ayam teh ulah cenah menang madog atuh. Hari maneh moal atuh Wil loba hayam mah di pasar deuleu. Kari meuli atuh lah. Aya wewe teuing mah. We maling we kitu hayamna. Sok mana wae atuh kitu mah. Nya atuh nini siapa wae atuh ayeuna mah kuring
balik kelanya kai mah. Nya juk didungakeun ku nini sing hasil. Nya wae geus kitu mah baralik si Aming jeung si Kiwil mohon nya cenah kitu. Pohonnya aya wae ieu mah. Yah, gampang euy. Gampang dulu, Ming. Syaratna ge kudu kitu wungkul dulu euy. Hayam jeung dogna mah wah gampang. Eueuh dog mah kengal ieu we nya. Maksudna teh ka mana wae atuh nu aya dogna nya euy nya. Ih, ari maneh tadi pan cek di bejaan cek sini ni oge ye. Nyangan dogna kudu meuli euy syaratna teh ulah maling. Hatulah gampang kali kitu mah siap. Si Kiwil geus kitu mah baralik we hawar-hawar nya we kadenge mah indungna ku klutus wae. Ih, ieu mah Aming ka mana hayam aing teh ye. Kangen zau teh ngaleungit. Nah, aya nu mau kitu. Nya do ka tuh mah. Meureun hayamna we, meureun terbalik mah. Matak gitu mah ye, boga hayam teh ulah sok dikencarkeun atuh. Dikaram wae atuh bisi leungit. Ih, ari maneh mah kitu. Puguh atuh ieu mah aya nu maling. Kali tuh sayangan nu maling atuh. Ih, ari emak nya hese tuh mah anu geus leungit mah tara balik deui mah di mana-mana oge ye. Ih, ari maneh mah teu boga deui emak mah hayamna. Mak malah lagi sasiki atuh lah. Jangan deui mak ngalus. Ih, dasar budak teh, dasar. Budak pangkal walah sia teh. Tapi cek hate si Kiwil harita teh. Yah, si Sarming ieu mah meureun euy. Peuting teh ka aing jadi ngabobohong. An boa anu dibawa peuting teh. Yah, aya mama aing deui dicokot dasar haram jadah si Kiwil teh jadah. Awas ya hisukan ku aing mah. Awas. Cek si Aming utuk gendeng. Kurang caritakeun wae kusabab si Aming ayeuna mah geus ka Maerot harita datang wae si Aming langsung ka Neng Salwa kasampak Neng Salwa teh keur kasampak marehna keur dia keur diuk ditepas payuneun bumina. Neng Salwa euy keur naon atuh Neng? Calik wae atuh ye. Kituna sabari ngicepkeun panon. Nuju naon Neng teh geulis. Aduh, si geulis ye, si montok. Nuju naon geulis. Arek naon maneh teh atuh Aming ha? Datang ka dieu. Jol ngomong kitu sia teh ha. Maneh teh bau domba ieu. Cek Neng Salwa sabari indit ka jero imah. Ih, awewe teh sugan teu hideng gitu. Ya omongan gitu teh kada kabur tapi awas ya ku aing dipelet cakehen. Kuman awewe gitu mah. Cek garante si Aming kituna bari ngaleos. Manehna erek indit deui ka Maerot. Nya harita satepina ka Maerot. Mak,
Ini aduh kumaha ieu teh yeuh pelet teh diteuterak-teurak teuing geuningan euy. Si Salwa teh karakah beuki jam madud wae yeuh nih ka kuring teh. Yang ieu kau ini geng geus diperhitungkeun teh. Lain pelet nu teu mampu. Tapi beungeut yang nu ripuh ieu. Keun atuh sabar heula yang nya. Da lain ngadaang cengek atuh. Diuapkeun langsung toloweng nya. Kudu sabar ieu mah. Yah, ini mah sok aya wae. Nya tuh nih, pokona mah kudu berhasil wae nih. Cek si Ambing bari julung we balik ka imahna. Enya wae harita teh kabeneran pas sore nya Neng Salwa teh nganterkeun bonteng cenah pesenan Mak Ijah nini si Aming. Tapi si Aming teh teu nyahoeun harita teh dilongok dina bilik aya Neng Salwa harita keur nganteran bonteng. Ieu mah bener euy. Bener ieu mah. Pelet na erot teh bener hade peletna duh si Salwa tuh kayak mah aing euy mah hugi bonteng euy ka aing euy aduh dianterkeun euy pasti eraeun mun ka aing langsung mah untung we aya nini aing mok aing mah lamun kaluar moal diantap si Salwa teh rek nenden rindu wae gitu rindu sabarat-baratna we sareng waktosna seep ieu teh duh aya wae mohon waktosna cenah kabojeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nu ka 3 nya nuhun mangking ceuk